Oh iya 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 betul betul. Enggak kan tadi mungkin ada kesalahan sedikit. Pak, punten. Abi perogi. Iya iya. Oh, oke ya, nanti nanti ditelepon lagi ya, nanti ada tamu nih. Salah telepon. Nya kumaha urang sah-sah oge tuh meni kepo pisan. Ujang di mana? Di ditu abi teh kan ngahajak tone ka dieu. Oh, aya priyogi naon? Hi bade ameng we ka dieu. Ameng. Ade Ujang saha nami? Bagus. Oh, Abi mah bagus, Pak. oh pasti bagus sih, dah tuh Ujang oge kasep, pasti namina oge bagus. Tah anu nami bagus teh Ujang teh saha nami teh? No. Mau nami abi. Han? Nami abi teh bagus. Heeh, pasti bagus. Ngaran nama da Ujang lagi kasep sesuai ngaran Ujang teh bagus, can Ujang teh naon ngaranna saha gitu. Mohon. Nami abi teh bagus, Pak. Pokokna mah bagus. Heeh, naon ngaranna? Bagus-bagus wae. Bagus ngaran teh bagus, alus. Naon ngaranna? Ngaran aing bagus. Nyi. Keun bae mun akang nyandung. Keun bae Kang. Nyai marido pisan. Kan sakuduna lalaki mah opat pamajikan teh. Sunah Rasul Kang. Oh hebat pinter Nyai mah. Atuh da Nyai mah pengertian. Tapi aya syaratna Kang. Naon kitu syaratna Nyi? Pengkahan heula mayat aing. Lud. Naon deui? Lain kurang ada gawe nya dipikir-pikir tadi we pegawaian teh. Aing we duit hayang udud beki pegawaian eueuh aing di sok alus jelema teh tah Pejabat. pegawaian eueuh udud hayang udud beki nya barangkatan beki alusnya. Lain ya kieu ya. Orang nanya nya, orang rek nanya ya. Lamun bener maneh jelema pinter orang rek nanya. Sok urang mah nyaho naon ge. Urang nya naon urang sok. Barang naon anu paling berharga di alam dunia. Oh, kurang mah mun bener mah dinya loba kanyaho. Barang naon nu paling berharga Di alam dunia. di alam dunia? Yalah, da ieu teh mun jawabanna bener da moal bener ieu teh. Pasti tisuana teh. Mas. Emas mah tuh semen. Warna naonan emas mah tuh. Nu paling berharga barang naon? Duit. Duit mah tuh gampang di naon? Awak. Lain lah, geus taluk lah kajian mayar urang mah. Kajian asal taluk kan kajian mayar. Taluk. Nu paling berharga, nu paling berharga Berharga heuh. barang hakan. Kang nya tas di mana meni lila-lila teuing? Tas nyervis motor Nyi. Ari motor di servis ari Nyai henteu. Ya naon wa? Ayo suraseri. Jika nu bangun keur bunga. Urang poe aya nama keur bunga poe nama. Keur berbunga-bunga poe aya nama apa nama? Gitu kunaon? Aya awewe bogoheun. Tulis teh. Ieu tah. Heeh. Sing bale. Bener apa nama? Gelis teh awewe nate jadi lamun tiap ku urang ditinggali seuri, itu kan bogoheun dari kitu teh awewe teh. Aduh, apa nama berbunga-bunga hari ini mah? Gua panggil di mana? Dina TV. Nyi, ditinggalian teh eta meni aya jarawatan. Keun bae we Kang, eta teh cirina orang hebat. Nah, bisa gitu. Kan cirina orang hebat teh sehat, kuat, berjerawat. Anu etana batu gunting kertas wah eta. Batu gunting kertas. Nah. Nyeri Batu gunting kertas. Lalu tuh. Batu gunting kertas.
Dai Bro. launan nyapit kenangan. Launan nyapit kenangan. Bro. Tidak rebel. Tidak rebel. Gua ada. Siap, nih. Batu gunting kertas. Ale wae sugan licik sih mah. Liciknya ya. Nyi, cik akang rek nanya ka nyai nya. Pan orang dari rumah tangga teh geus puluhan tahun nyi. Cik naon teh anu dirasakeun ku nyai salila rumah tangga? Asa naon rumah tangga jeung akang teh? Alhamdulillah Kang, rumah tangga jeung akang teh meni asa di surga. Alhamdulillah atuh nyi. Ari asa di surga mah nyangan lolobana mah asa di neraka. Kang, aya nu ngirim paket teu? Oh, boh nyi. Paket naon? Paket ceedoh, Kang. Saha ceedoh teh? Ih, si Akang meni eueuh ka nyaho. Ari paket ceedoh teh lamun paketna datang karek dibayar. Kang, punten Kang nyeborkeun kembang di luar. Mikir atuh nyi, pan ieu teh keur hujan. Aya akal atuh Kang di payung, tuluy dicebor kembangna.